Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi wassalasuna. Ari ieu bab anu ka-31 fi fadilati tarbiyatil auladi, dina nyarioskeun tentang keutamaan mendidik anak-anak. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalamu, parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manahala walidun, teu aya pemberian seorang orang tua waladahu ka putrana afdolah anu langkung utama min adabil hasanin, daripada memberikan pendidikan budi pekerti yang baik. Sebagai orang tua anu baik, tentuna bukan hanya sekedar memberikan materi anu melimpah ka putra-putrina, tapi justru orang tua yang baik adalah orang tua yang selalu memberikan pendidikan yang baik terhadap putra-putrina, terutama pendidikan akhlak, baik akhlak kepada Allah atanapi akhlak kepada sesama. Fa inna husnal adabi yarfa'ul abdal mamluki ila rutbatil muluk. Sebab akhlak yang baik, pendidikan yang baik dapat mengangkat seorang hamba sahaya kepada derajat para raja. Wa qala alaihi salatu wassalam, sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ayyu addibar rajulu waladahu, pastilah orang tua anu ngadidik ka putra-putrina, khairun lahu, eta lebih baik pikeun eta orang tua, min ayyatasaddaqa bisa'in, lebih baik daripada dibandingkan dengan sedekah setiap hari sebanyak 1 sok. 1 sok teh gerang langkung 2,5 kilo. Orang tua anu memberikan pendidikan yang baik kepada putra-putrina lebih baik daripada sedekah setiap hari sebanyak 2,5 kilo. Naon margina? Saur Syekh Al-Manawi rahimahullahu ta'ala, upami seseorang mendidik anakna dengan pendidikan anu baik, maka semua perbuatan baik yang dilakukan oleh anakna itu termasuk tina bagian sedekah anu bakal terus-terusan mengalir pahalana ka orang tua. Sedengkeun sedekah 1 sok setiap hari bakal terputus pahalana, artina pahalana tidak terus-menerus. Kumargi kitu, anak adalah investasi masa depan orang. Anak adalah investasi ketika orang geus berbaring di alam kubur. Maka orang tua anu tos menyadari bahwa putra-putrina adalah investasi masa depan, bakal mengorbankan seluruh jiwa ragana, seluruh hartana untuk mendidik putra-putrina supaya menjadi lebih baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum, mulyakeun ku araranjeun putra-putri anjeun, wa ahsinu adabahum, sareng perbaguslah ku araranjeun etika mururang kali araranjeun, dengan cara ngajarkeun murang kali latihan jiwa sareng belajar akhlak-akhlak anu baik.
Wa qala alaihi salatu wassalamu sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyarguma hasidahu, sajalma anu hayang ngahinakeun ka jalma-jalma anu dengki ka eta si jalma, fal yu'addib waladahu, maka anjeun kudu ngadidik anak dengan akhlak anu baik. Ketika orang berhasil mendidik anak dengan budi pekerti yang baik sesuai dengan syariat Islam, maka otomatis Allah bakal ngahinakeun semua orang anu dengki ka urang. Lumatak lamun ketika orang aya nu ngahina, ketika aya anu sirik ka urang, coba koreksi diri urang. Bisa jadi bawa-bawa urang kurang baik dalam mendidik anak, atau urang kurang menghargai orang-orang anu mendidik anak urang. Dan sebab hampir kebanyakan loloba nama ngadidik anak teh ku batur, ngadidik ilmu umum dipasrahkeun ti mimiti ka SD, SMP nepi ka kuliah, ngadidik ilmu agama dipasrahkeun ka ustad, ka kiai. Nah, mungkin selama ia kurang baik, kurang menghargai mereka-mereka anu tos ngadidik anak urang, sehingga hirup urang jadi hina. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nadharu ila wajhil auladi bisyukrin, memandang wajah seorang anak, memandang wajah anak-anak dengan penuh rasa syukur, kan nadhari ila wajhi nabiyhi, seperti memandang wajah nabina. Pandanglah anak, pandanglah putra-putri urang dengan penuh kasih sayang dan penuh rasa syukur ke Allah Subhanahu wa taala, sebab eta teh amanat ti Allah, eta teh anugerah ti Allah. Pandanglah mereka dengan penuh rasa syukur, maka pahalana bagaikan memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalamu sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum, muliakeun ku araranjeun putra-putri anjeun, dengan cara hiasi putra-putri anjeun ku akhlak anu sae, hiasi putra-putri anjeun ku ilmu agama. Fa inna karamatal auladi sitrum minan nari, sebab kemuliaan putra-putri araranjeun eta bisa jadi sebab penutup tina pintu neraka. Wa qala alaihi salatu wassalamu sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al auladu hirzun minan nari, ari anak-anak teh, ari putra-putri teh eta mangrupakeun benteng tina neraka. Wal aklu ma'ahum bara'atum minan nari, sareng ari makan bersama putra-putri urang, ngariung makan bersama, bara'atum minan nar, eta teh bisa jadi sebab pembebasan tina neraka. Wa karamatuhum jawazun ala sirati, sareng ari kamuliaan putra-putri urang eta bakal jadi sebab lantaran urang salamet tina sirat, salamet ketika nyebrang sirat. Ialah keuntungan orang tua anu ngagaduhan murang kalih anu mulia. Wa qala alaihi salatu wassalamu sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum, muliakeun ku araranjeun putra-putri araranjeun. Fa inna man akrama auladahu, karena sanyanyana
Orang tua anu ngamuliakeun putra-putrina ku cara memberikan pendidikan agama anu baik, ku cara pendidikan akhlak anu baik, akramallahu fil jannati, maka Allah bakal ngamuliakeun eta orang tua di lebet surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Kumargi kitu seandainya marurang kalih urang dipasrahkeun ka guru ngaji, dipasrahkeun ka ustad, dipasrahkeun ka kiai supaya dididik ku berbagai ilmu agama, maka kewajiban orang sebagai orang tua harus memuliakan mereka, sebab para ustad, para kiai anu ngajarkeun ka marurang kalih urang, beliau telah mengambil alih tugas orang tua. Upami orang sebagai orang tua teu daek ngahargaan guru ngaji anak urang, teu daek ngahargaan ka kiai anu ngajarkeun anak urang berbagai ilmu agama, maka anak urang bakal sulit untuk mendapatkan ilmu anu manfaat. Sebab upami urang teu ngahargaan, tidak menghargai hasil jerih payah guru ngaji, tidak menghargai hasil jerih payah para kiai, urang sarua wae jeung ngaledek kana ilmu agama. Ketika urang ngaledek kana ilmu agama, maka keberkahan akan jauh, justru bakal mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalamu, sareng parantos ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati daron, sanyanyana di lebet surga teh aya sebuah istana anu sangat megah sareng anu sangat indah, yuqalu laha darul farah, eta gedung teh dipasihan nami darul farah, la yadkhuluha, moal bisa asup ka eta gedung atanapi istana darul farah illa man farroha sibyana, kecuali orang tua anu mampu membahagiakan anak-anakna anu masih keneh aral. Membahagiakan putra-putri urang teh bukan hanya sekedar diberikan materi, bukan hanya diberikan uang jajan anu banyak, tapi sakumaha tadi, orang tua anu baik adalah orang tua anu selalu mengajarkan putra-putrina ku pendidikan anu baik, sebab pendidikan anu baik bakal mengakibatkan anak urang bahagia dunia akhirat, sedangkan materi belum tentu bisa membuat bahagia di akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam, sareng parantos ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati daron, sanyanyana di surga teh aya sebuah istana, yuqalu laha darul farah, eta istana teh dipasihan nami darul farah, la yadkhuluha, moal bisa asup ka eta darul farah illa man farroha yatamal mu'minina, kecuali jalma-jalma anu membahagiakan anak yatim anu mukmin. Bahagiakeun anak yatim anu aya di sekitar urang bae heula. Ulah sampai aya tetangga urang, ulah sampai aya di kampung urang anak yatim anu menjerit kusabab teu aya anu memperhatikeun. Wallahu a'lamu bissawab.